akhirat abdi nu ngajadi tempat pambalikan ya Rabbi sareng luruskeun akhirat abdi nu ngajadi tempat pambalikan ya Rabbi jantenkeun hirup teh panambihan saban kasaean jantenkeun maot teh pangeureunan saban kagorengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi waktu sahur parantos tanggung setengah opat tanggung 10 menit waktu sahur parantos tanggung setengah opat tanggung 10